Ya hadiana ila kulli khair, ya dalan ala kulli khair, ya ahlal khair, ya khaliqal khair, wa ya ahlal khairat. Kemudian zikir ka Gusti Allah sapoe sapeting dua peting sebulan setahun mulai dengan cara tersendiri tertentu meunang bimbing guru mursyid mulai cuek lalaunan ka makhluk mulai ke dunia terus ke belah dina biasa-biasa baik dinolkeun padahal awakna sehat padahal teu kakenaan ku dahsyatna musibah tapi di dirina geus nol seakan-akan kos kakenaan musibah. Nah etalah waliullah teh kos kitu padahal sehat awakna hatena eueuh deui nu bisa nulungan iwal ti Gusti Allah aing mah mun tayang ka Gusti Allah ngaaplikasikeun iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ka Gusti hungkul abdi ibadah jeung ka Gusti hungkul abdi nyuhun pitulung eueuh ka sasaha sugan ka makhluk henteu sugan ka dunia henteu sugan ka jabatan henteu sugan ka jin henteu sugan ka jurig neo-neo henteu sugan ka batu combong teh henteu sugan ka batu anti tembak sapira batu pake nyeun imah habak hiji be Allah tadarru awakufya tah kos kitu tawali teh perbandingkeun gue bisakeun urang mah aya bisa geus gagoler arawas beraga daing keur ka Allah recok cenah teh tipi pareuman tipi ngagoler badi nungguan bawa isuk bae sore tipi awe pindahkeun budak pindahkeun abah zikir we ka Gusti Allah puyeng abah mah asa-asana deuk ka Allah padahal mah TV loba mobil moga segala rupa geus awaskeun pamajikan lagi datang ka dieu lah itu perlu amat mah geus lain itu jaga sewa rasa tuh kos kitu mah tuh diusapan tinggal diusapan ngeuna teh keur sehat boro-boro keur ngagoler kitu nyeri hulu ge diusapan ku nu geus teu hayang asana menyon bae beungeut sia tah kadaleuna ku aing eta nyeri hulu bae menyon kadaleuna beungeut padahal mah geulis nyeri hulu kau boy geus kritis geus bae ka Allah malah nu tilok zikir ge di tasbihan di dinya pan sokna kan nu gering ge padahal nu tilok zikir tilok naon tasbih boga dekir ceknya nama tasbih meureun bisa nulungan henteu tasbih mah itu dipake mah tu tasbih tinggal tasbih bisa dibabeteun ku jurig bisa tasbih mah itu dipake Allah napas kaluhur Allah geus sebab kanyeri geus luar biasa geus lain hayang sosodoan jeung awewe geus lain hayang leurempangan make mobil mewah geus lain hayang barang dahar makanan menu anu lazat lain ieu mah hayang nangis ka pangijeng Allah bae lain hayangan asa geus dihareupeun we Allah saha anu bisa moal aya badak urang kuari ngaji teh tah supaya urang bisa pasrah kadanan kuari bisa pasrah matu engke-engke saat urang kritis ja urang ge bakal modar sarua bae je emang parang sana kumaha meureun sakna mah masih keneh SMS-an keneh tolol teu budak mun bisa mah kuari mun teu bisa engke saat urang ngagoler Muhammad bejakeun saat anu bisa nyalametkeun moal bisa kulantaran atuh anakna ieu tanggap terus diobatan rada bray cager rada deres puyeng rada eueuh tanaga rada aya ceng remote mana sial teh urang Cikupa geloblon remote naon ki remote TV mana remote TV emang laki deuk TV kesel abah TV kadekeun nu gede TV na setel seserian tolol menikmati kamara kamari saminggu ka tukang ngawaskeun TV garieung jangan ngawas kuari barang leungit TV remote na mana aing jadi incuna di talian gua itu jelema teh kos itu percis eta teh lain batur sia ya Karim ya urang kasinggung ku Quran ya masyaallah pohara jasa ya Allah teh kos kitu tangga bejakeun ka urang percis
ya Allah ya Rabbi. Bejakeun Muhammad saat di lautan, saat anu bisa ngabebaskeun jeung nyalamatkeun. Di saat di udara kakenaan musibah saha anu bisa nyalamatkeun. Di saat nyana kena penyakit anu sangat kritis mun tayang ka saha bejakeun coba. Di saat recokna kaayaan budaya, politik, ekonomi, riweuh saha anu bisa nyalametkeun. Bejakeun ka ahli Mekah. Qul bejakeun Muhammad ka ahli Mekah. Eta mah moal bisa aya anu nyalametkeun anu tatadina manehanana ngomong waktu keur kakenaan ku musibah mah ngomong nanti bari ngadoa ka Gusti Allah la in anjaitana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Cekupar-kupar Mekah lamun mah Gusti Allah teh nyalametkeun ka kami tina musibah nu sakieu dahsyatna. Lamun mah Gusti Allah bisa nyalametkeun ka kami tina hiruk pikukna kahirupan. Lamun mah Gusti Allah bisa nyalametkeun kana panyakit anu luar biasa dahsyatna nu tiba ka Gusti ka kaula. Andai kata dilengitkeun ku Gusti Allah nyana ngadoa di jero hatena kos kitu doana mun teh mah Gusti Allah nyalametkeun lanakunanna minasyakirin. Kami bakal syukuran ka Gusti Allah, bakal iman ka Gusti Allah. Pas kitu kabehan ge. Orang-orang musyrik di mana kekenaanku musibah mun tayangna tetep ka Gusti Allah nyana ngadoa ka Gusti Allah di jero hatena baik langsung ku sungut kadenge maupun jero hate jana ngadoana tabarrua wa khufya DP bari jelas tur di jero hatena langsung ka Gusti Allah la in anjaitana min hadhihi Gusti lamun teh mah Gusti nyalametkeun lanakunanna minasyakirin kami deuk iman. Lamun jelema anu mukmin jelema anu Islam nyana ge ngomong di jero hatena bahkan kasaksian ku babaturanana lah cenah lamun geus cager mah kula mandek ngaji bae jeung jeung ibadah bae moal maksiat deui babaturanna tatanggana komo keluargana mah kabehan ge ngadengekeun di barang disalametkeun ku Gusti Allah nanyakeun remote deui bloon. Aya aki-aki, lain aki-aki, aya jelema budak ngora tabrakan, barang tabrakan teh parah luar biasa diimpus terus dibawa ka ICU. Kabladieuna rada deres diurut-diurut nu pararontongna. Terus kieu badi mana ngomong ka babaturanna geus aing mandeg tobat, moal mabok deui, moal judi deui lah aing mah karasa jasa. Iki nyaho cagernya henteu mun ku Gusti Allah dicagerkeun aing mandek ka masjid bae, endek ibadah bae geus hayang mah kos kitu sieun bae caknya ge. Aju rada deres bisa make tungket, saeutik Jumaah ge jam 10 batur can ka masjid, jangan geus ka masjid. Urang lembur ge nyarahun jasa kadeuleu ku kabehan bu jadi getol eta jelema budak ngorak-ngorak keneh. Terus bae dia hareup deui nya nama ditihang lantaran ngajojor sukuna teu bisa ditilebkeun sabulan 2 bulan 3 bulan rada deres bisa nilep masih keneh ka masjid kan jam 11. Terus ku ari mah geus teu kudu make tungket ka masjid keneh ngan jam 12 kurang 10. Ku ari mah bisa deui naik motor babarengan jeung baturna geus teu wauheun ka masjid. Eta di Cikupa anu kos kitu percis dasar. Aslina mah urang Cilongok sih. Cilongok Gandu. Kos kari itu ya ge ngomong di jero hati aing lamun cager mah dek ibadah bae ka Gusti Allah moal maksiat deui ieu teh percis kos urang Mekah andai kata lain anjaitana min hadhihi lanakunanna minasyakirin kos kitulah manusia kos kitu manusia ya Allah ya Rabb Gusti Allah bejakeun Muhammad ka para musyrikin Mekah ka para kufar Mekah moal aya nu bisa nyalametkeun janang aing tamah nu bisa nyalametkeun bejakeun Allahu yunajjikum minha wa min kulli kab
Allah anu bisa nyalametkeun karanjeun kabeh tina musibah nu sakitu dahsyatna wa min kulli karbin jeung tina sakabeh kasusahan-kasusahan anu terjadi ka dirina. Moal aya nu bisa nyalametkeun kecuali Gusti Allah. Ketika disalametkeun kunaon atuh summa antum tusyrikun. Begitu disalametkeun mun teh mah tadi dina kapal teh naek ka darat musyrik deui. Padahal ke waktu oleng kapal mah di tengah-tengah lautan jang mun tayang ka makhluk ka babaturan iwalti ka Gusti Allah nyana ngomong lain anjaitana Gusti mun nyalametkeun ka abdi tina musibah kapal ieu mana peuting mana poek mana angin luar biasa mana ombak luar biasa diberitakeun di kunahoda bakal cilaka kabeh mun tayang Gusti lamun salamet abdi dak iman begitu disalametkeun kunaon atuh summa antum tusriku ya Allah ilah kabehan ge kos karana ditu tah eta keur carita anu musik nu iman kitu keneh jero kapal teh kos kitu bae Gusti abdi mandek ibadah bae ka Gusti lamun teh mah ku Gusti disalametkeun geus moal maksiat lantaran payah geus asa dihareupeun mata bae koyak-koyakan kapal teh geus luar biasa geus dipake kaingat hiji we Allah napas ka luhur kahandap Allah disalametkeun ku ari ku Gusti Allah datang ka anggar datang ka pantai biasa salamet seserian deui edahan ngan sakadar dongeng doang nu tadina nyana ngomong di jero hatena Gusti lain anjaitana lamun Gusti nyalametkeun abdi mah rek ibadah begitu datang deui ka darat nonton TV deui percis kos karar itu Masya Allah kari ieu kadeuleuk ku mata urang kajahoan jasa boh tatangga boh babaturan ulah ka tetangga ka babaturan diri urang heula kitu pisan diri urang pernah janji baheula Gusti pedagang blok nyieun imah 2 tingkat pagerna luhur jasa teka dirian ku batu mobil salin ganti pakaian bulang bereleng luar biasa dahar sakumaha kahayang nyana luar biasa maju usahana blek melian tanah gere gering jual tanah nu itu gering terus keneh bae mobil jual tinggal imah doang jual imah ge ya aya istilah lah harta mah tatalang raga jual kabeh anak rage bah jual bae bah lah nu penting abah cager tanah nu nang melian beak mobil menang melian beak kabeh perusahaan ge ambruk tinggal imah-imahna nu pagerna luhur teh 2 tingkat jual ku ari meuli nu sederhana gering can cager keneh bahkan leuwih kritis di jero antena Gusti lain anjaitan lamun Gusti nyageurkeun ka abdi Gusti abdi malah rek tobat moal ceroboh cara kamari karasa jasa ku abdi mabok abdi zina abong-abong loba ka fakir miskin ka yatim abdi teh henteu ngalingseuh tatangga abdi ge geus sebodo konon ka abdi bongan abdi mah deuk tobat Gusti andai kata ku Gusti abdi dicagerkeun aju Gusti ngangkatkeun deui kana perusahaan abdi sakumaha biasa deui geus abdi mandek 180 derajat hirup abdi teh deuk ibadah ka Gusti abdi rek peduli kana zakat rek peduli ka fakir miskin ka yatim piatu tatangga abdi ku abdi lah ndek disumbang bae geus abdi mah hayang kos kitu bae Gusti cagerkeun Gusti blak bisa deui dieu bae ngobrol jeung keluargana abah rada cager abah alhamdulillah doakeun bae ku kabehan abah ni kusaha deui geus cager malah kan abah mah ayeuna mah dek ngitung-ngitung zakat fakir miskin segala rupa lah dek moal cara bah atuh didoakeun ku kabehan ayeuna geus ku ari geus rada sehat-sehat mulai engkeut-engkeut dagang deui mulai awal-awal mah bager hitung Gusti zakatna sabaraha aja can loba ieu pantau mah hitung zakatna sok tetangga bagikeun rapi
beuki gede pohon deui kuari asupkan nelayan deui di Jati jeung lurah-lurah asup deui kuari kabarbar asup deui kuari ancup deui tah eta kamari mah lain anjay tanah Gusti lamun nyageurkeun ka abdi lanakunana minasakin abdi deuk ibadah ka Gusti tapi kunaon begitu dicagerkeun janjana ge nyaho nu nyageurkeun teh Gusti Allah summa antum tusyrikun endahan ambalayah deui lain saeutik teh di lemur urang nu kos kitu kanyahoan kasaksian ku urang teh ambalayah hampir 99,9% kitu jasa ya Allah bejakeun Muhammad qul huwal qadiru ala an yab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd Muhammad bejakeun ka para kafir-kafir Mekah lamun terus bae musyrik ka aing teu percaya kana ajakan anjeun teu iman kana ajakan aing cek Gusti Allah bakal nurunkeun siksa 4 perkara supaya katembong ku balerea kakawasaan aing ka maha dahsyatan aing ka maha sagala-galaan aing lantarannya mempermainkan ka aing kamari ngadoa ka aing kuari musyrik ka aing kamari minta ka aing kuari minta ka jabatan kamari DPDP ka aing kuari DPDP ka manusia ka makhluk ka batu ka kayu kan eta teh mempermainkan aing bejakeun Muhammad hayang dauleuh ka karawasaan aing bakal nurunkeun 4 siksa ya Allah qul bejakeun Muhammad wal qadiru ala ayyab'atsa 'alaikum 'adaban aing maha kawasa aing bahasa segala-gala cak Gusti Allah lamun kitu bae petana aing bakal nurunkeun ka makhluk khusus ka urang Mekah umumna ka saha bae siksa 4 perkara bener hiji azaban min fauqikum siksa timbul ti luhur bentukna engke aya hujan teu eureun-eureun nya poe hujan banjir ka buah wacaak siksa wae atawa hujan batu cara ashabul fil di batuan atau hujan es buah deh datang ke buah rarusak atau poe teureun kilat sing jeleger ditambah deui ku geladeg sing jeleger datang ka teu daya teu upaya siksa ti aing min paukikum aw min arjulikun atawa kahandap dihandap timbulna ieu dihandap timbulna mimiti ku aing teh dioyag-oyag lini bae lini doang aing mah sok geurah hayang nyaho bongan teu iman ka aing bongan teu nurut ka aing teu iman ka ajakan anjeun Muhammad tah ieu ku aing dioyag-oyag saeutik doang dibere ku aing 6,5 hek nah kulantaran tertak bae rada digedekeun ku aing digoyangkeun doang ku aing bumi engke ge lamun Omah Irama jadi presiden asana bumi goyang ke kajen kumaha ge aya arah acak-acakan budak isi nagara dek dikumahakeun tapi ceuk ulama lamun Omah Irama jadi presiden bakal pertama santai ngeunaheun ke beres santai lari pagi ke kajen Masya Allah mantap luar biasa iya kari aduh kan ujung-ujungnya kiamat tebareres brak ya Allah serius ya langsung ngerti aduh ya Allah ya Rabbi iya
siksa tadi ti luhur geus bejakeun Muhammad. Nomor kadua lamun teu percaya bae teu iman ka aing tiadap mimiti lini. Kadua masih keneh teu iman keneh ka aing gempa ku aing rusak para rotong para risek jelebana siksa ti aing. Mun masih keneh bae amblas ka jero deuleu di padang datang ka kuari teu puguh kuburanana diambleskeun ku aing 1000 kejadian padang teh dibalikeun bae ku Gusti Allah kadeleuna mah gunung ret nimpah imah sabaraha ribu manusia nu kuari teu disolateun teu dipandian siksa ti aing. Atau tsunami model Aceh sia 200.000 manusia orang Indonesia sekaligus ya tambah jeung orang-orang luar tsunami luar biasa tambah ku aing encan inget keneh bae ka aing tambah ku aing tuh tsunami di Ciamis Pangandaran encan inget keneh bae gunung ku aing dibitukeun can inget keneh bae Lapindo ku aing hayo sia Parindah ka mana sia can inget kene bae sia ka aing can iman kene bae tambah deui sia ku aing awas sia sakali ieu di Banten sia ku aing Gunung Merapi sia kena datang ka Bojong sia ka Pasar Timis mah ulah liwat kesempatan. Ya Allah ya Rabbi Gusti Allah tuh cek Gusti Allah ayo sia mun teh ti luhur ti handap mun masih keneh bae teguran ti luhur geus ku Gusti Allah masih keneh teu iman keneh bae atawa masih keneh moal rasyat keneh bae teu pernah bae jelema nu sugihna teh ngazakat teu pernah mentolerir ka jelema fakir miskin ka yatim piatu geus ditegor ku Gusti Allah ti luhur geus ditegor ti anak masih keneh bae ditambah deui sia ku aing kumaha bisakum syi'a aing nyampur adukeun kana berbagai golong-golongan anu berbeda-beda kahayangna nu bakal ngajadikeun bibit daripada permusuhan mimiti nyeun organisasi ieu lantaran aya nu deui nu boga kahayang nyeun deui organisasi ieu aya deui nu boga kahayang nyeun deui organisasi ieu aya deui nu boga kahayang nyeun deui perkumpulan ieu aya deui nu boga kahayang deui nyeun deui perkumpulan antara organisasi teh eta teh teu alalakurna mulai dirinya bibitna kalaluar haju bae silih omong haju bae silih tengkas mulai tidinya teh silih geles tak teu eureun atawa parpo padahal mah jangan bangun bangsa jeung nagara tapi kulantaran beda-beda kahayangna ieu hayang di satu sisi hayang ngaberesan negara di satu sisi deui mah hayang nyokot danana doang lantaran gede ti negara kabeneran dibuka demokrasi teh teu meunang dicegah-cegah mulai nyan parpol urang ge mampu daknya kurang kene nyieun deui geus teu kahitung ku ari urang lembur mah bingungeun loba-lobana beda misi jeung visina ambalaya zaman baheula urang inget aya Golkar aya P3 aya PDI ribut kiai jeung kiai silih omongkeun ribut politisi jeung politisi silih gele nu korban ge luar biasa loba jasa satu sisi kiai memperjuangkeun negara melalui P3 jara rasaan dirinya teh aya misi keislaman atuh dakwah panggung teh luar biasa satu sisi pamarentahna asa tinggalin ku kiai eta teh di Golkar nyeun huru hara aya tembak masal derege ilah syiah so eta di dalam negara kuari luar biasa loba anak koskaran itu timbul organisasi-organisasi di mimitian timbul organisasi teh Muhammadiyah naik deui ka NU beda visi jeung misina lantaran itu mah Wahabi ieu mah ahli sunnah naik deui timbul deui aya Islam Jamaah diorganisasikeun deui aya Islam LDI diorganisasikeun aya NI diorganisasikeun deui aya HTI
diorganisasikan deui aya Islam jaulah, diorganisasikan deui aya Islam aliran kepercayaan, diorganisasikan deui aya Islam toriko, diorganisasikan berbagai Islam, beda kabeh suarana timbul huru-hara. Aya di Qur'ana kos kitu mantak ahli tafsir mah senyum bae. Teh aneh ja Gusti Allah geus nyaritakeun lobana kahayang merupakan siksa lantaran naon poho ka Gusti Allah kabeh ge. Di balik jeung organisasi aya udang. Iya aya udang di balik batu. Tah eta mah kos kitu tah. Nah, nu mentek nyen organisasi sok diradesek. Komo dek aya kepentingan negara. Oh, bisaan jasa Soeharto mah buat organisasi Pancasila, buat KNPI, buat organisasi tek-tek jeung bengekna dijieun supaya ngadukung ka ditu. Anu henteu milu ka dinya sok deula tumpas. Kot kitulah kaayaanana. Tah kiai pisah antara kiai Golkar jeung kiai P3 jeung kiai PDI. Kuari teh dimodernkeun. Kiai modern jeung kiai salap ribut luar biasa. Kiai salap jeung kiai salap ribut. Tuh, ieu teh geus aya, ieu teh merupakan siksa lantaran kabeh teu ka Allah. Ieulah siksa ti Gusti Allah, ausiaan au yal bisakum syi'a teu karaasa ku urang. Toel ku urang kiai eta, "Hei, tu aing sarua ka Allah, jeung ngaji." Kos kari itu ngomong. Toel kiai nu, "Hah, sok sangeunahna bae." Loba omong, hayu bae urang berjuang, sia di dinya aing di dieu. Kabeh teu bisa dihijikeun. Visi dan misi disatukan teu bisa. Kabeh ngabogaan visi jeung misi nu berbeda-beda. Ribu, ya karim, Masya Allah. Lamun sarua dek ngabangun bangsa jeung nagara, atuh naon make jeung silih gelek, silih tumpas, silih omongkeun, silih ajukeun. Ya Allah ya Rabbi kuari geus 3 di Indonesia anu maktak ngajadikeun huru-hara besar KPK polisi hiji deui naon hayu sia kuari geus jadi 3 ngakar tek geus Masya Allah geus teu bisa naon kitu ngaranna harmonis kuari teh geus dihandapna geus siap dek perang kuari abri geus kabagi 3 pihak iya, pihak itu, pihak iya. Dah, geus kos kitu di Indonesia lantaran boga kahayang pancenah ieu teh negara urang. Pancenah ku urang dibangun, danana kan ti masyarakat. Kunaon atuh ku ari teh kos kararitu. Polisi geus teu percaya ka KPK. KPK geus teu percaya ka kitu yudikatif, geus teu percaya deui ka legislatif, geus teu percaya deui ka eksekutif. Main silih salahkeun DPR kuari nyalahkeun polisi, polisi kuari nyalahkeun KPK, KPK terus bae nyalahkeun DPR, DPR nyalahkeun polisi, polisi nyalahkeun KPK. Ti BPK ngajukeun berpermasalahan supaya tetap diangkat, eksekutifna kuari kasienan berontak melalui yudikatif. Ieu negara urang, ieu negara urang deuk kumaha coba pikir cenah dek ngaberesan masyarakat nyanana beresaneun nyanana beresan urang mah teu kumaha je kieu bae nongton nyana ieu teh kuari teh kos kitu mun hayang nyahoma di negara urang lamun nu sok mengamati politik di Indonesia seperti eta geus teu kudu nonton TV teu kudu ngadengekeun radio ngaji sia di dieu bakal nyaho dan saya kieu nyaho ti mana aing mah susuganan. Bukan aing mah susuganan kos kitu bae lah pokona mah. Lamun aing salah deleukeun. Je nu mantak sakieu deui bakal ditangkep. Kaje nu di luar mah ulah geuna nyaho. Ji tuh polisi geus teu bisa ngamankeun DPR lantaran DPR nyalahkeun polisi. Polisi KPK ge sarua bae geus kos kararitu ku ari teh. Pelaksana sebagai eksekutif kuari geus kasienan lantaran nu mentek kasienan teh kabeh baroga salah. Sedengkeun RI 1 geus amanat awas sampai tembus, awas sampai tembus, awas sampai tembus, awas. Nyana bae sieun besi tembus di urusan rakyat. Endeu ka rumaha coba lamun dibukakeun eta kakarak judulna doang, tak kakarak judul tah. Geus mulai tah urang nyaho tah.
geus mulai tah di koran mah hese maningan ngadengekeun aing bae sia aing mah bener dek henteu kos kitu we pokona mah tah je emang kumaha gitu masyaallah timbul yalbisakum syi'an eta secara nasional secara internasional nah campur tangan bule di urang emrik hayang cicing di urang berleha-leha di nagarana teu boga potensi bumi teu boga potensi negara hanya jual beli alat perang hasil produksinya na cau eueuh di Amerika mah hui eueuh di Amerika mah suag mah komo eueuh jasa di Amerika mah mun urang ka Amerika coba urang ka ditu teh hayang suag moal aya di urang teh hayang suag jeung naon atuh neangan awi moal aya di Amerika mah nu sok pake nyayur teh anak awi naon ngaranna iwung coba neangan di Amerika mantap kuda teu betah ge iwung neuleunya na ka Indonesia aya iwung aya awi aya cau aya anak cau aduh luar biasa dideuleu nya hasil bumi na minyak aya logam aya dan lain sebagainya cekel huluna lo ngomong sia guys kuaing ye iman negara ulah lo ngomong yang sabaraha sia geus teu bisa bari mah rakyat mah bah ngomong gitu bisa ya tembak siapa ya wah saya sebar persen sih ya jipan lain gula dok merek kabeh ya udah tanda tangan teh beres geus cicingnya na di nyin gedung di Indonesia luar biasa lambat laun ternyata loba anu dibawa ka ditu dibanding jeung nu dinimbrati ku urang nah mulai dibuatlah kepercayaan bule di urang ngadu di antara politisi di luhur ieu kepercayaan bule ieu kepercayaan rakyat ngadu timbul huru-hara internasional bakal naik taya di Indonesia ge tinggal pencet knop doang jegur ujian anak emang kumaha kitu rakyat teh geus teu sudi jasa di bawah kikiran tetapi pemerintahnya tidak mentolerir geus ka rakyat tetapi ieu kan bumi pertiwi Indonesia Bhinneka Tunggal Ika 135 juta rakyat Indonesia cak Raden Homa Irama disatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika jadi kumaha gitu geus tinggalin tambah kali mah 135 juta lain 30 juta ku ari mah bung jenggot nah iya huru-hara internasional geus mendekati di Indonesia terjadilah di luar Indonesia dulu Irak akibat yalbisakum syi'a wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd dibere nyicipan ku Gusti Allah siksa sebagian bangsa jeung sebagian deui ku ari mah serang kital peperangan ieu geus dibejakeun ku Gusti Allah tak ieu ayatna ulah kaget lantaran nu hiji nyembah ka Gusti Allah Irak Baghdad nu hiji nyembahna ka patung beda potensi nu aya di Irak luar biasa lobana Amerika teu bogaeun di dinya teh tak di dieu teh panas Amerika serang geus dikibarkan bendera salib perang luar biasa didinya muatan loba diawali ku potensi bumi dipakai ke hayang ku Amerika lantaran teu daya teu upaya supaya menggebuk nah bendera salib perang salib kuari dipaekeun perang lah dahsyat ti ditu modar ti dieu pae kabeh ngaran-ngaran perang mah pararah bae yalbisakum syi'a wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd ditimbulkan ku Allah bakal siksa siksana kumaha ialah diaduk-aduk ku Gusti Allah melalui syiar organisasi golongan-golongan wa yudhiqa ba'dakum dibere ngasaan ku Gusti Allah sebahagian bangsa ba'd ku siksaan sebagian bangsa deui perang multinasional jeung Irak dia kasaksian ku urang selesai eta berangkat dari Libya selesai Libya Syria
suara nu datang ke urang geus macem-macem. Urang mun maca koran lokal mah kos kieu, mun maca koran internasional mah kos kieu, mun maca berita-berita mah kos kieu. Tinggal urang bae bingung. Sementara nu boga berita asli, nu bogana adalah Amerika. Urang teu daya teu upaya soal berita. Aya ge senundupan berita-berita nu asli, apa iya apa tidak, apa iya apa tidak. Mulailah dikaburkeun. Bashar Assad teh merupakan Fir'aun lah. Satu sisi Bashar Assad ia telah memperjuangkan bangsa jeung negara melalui agama Islam. Satu sisi jaritakeun Bashar Assad teh ia adalah Syiah anu luar biasa. Satu sisinya nama Wahabi, satu sisi deui ahli sunnah wal jamaah. Nu jelas mah urang kebingungan kabeh. Supaya naon? Supaya mendukung ke Amerika. Teu nyaho keaslianana kumaha? Tah kos gitulah wayal bisakum syi'a wa yudhiqu bakum ba'saban perang dia kulantaran disuplai ku Iran. Amerika neuleuh heula bahaya sebab di Iran aya 3 rudal anu luar biasa. Nomor kahiji rudal Husein, kadua rudal Hasan, nomor katilu rudal Ali. Ngaranna ge teu kira-kira, ngaranna teu kira-kira. Rudal Husein lamun diberangkatkeun datang ke Amerika, rudal Hasan bisa ngejegur jang Amerika, rudal Ali mah bisa neangan musuh susulundupan. Ndeu kumaha coba hayang cek Amerika kekeketaan heula, jieun heula coba hayang nyaho ku urang sok pancing melalui Israel berangkat der jeung Palestina, menang Amerika eta teh. Begitu dahsyat luar biasa. Nah, Palestina supply dar. Hanya 9 hari Israel kabur. Tinggal cek Amerika angkat ulah bahaya ya, bahaya. Kita cari dulu. Lain eureun neangan kelemahan. Kos gitulah ieu keur carita yal bisakum syi'a wa yudhiqu ba'dakum ba'sa ba'd. Disiksa ku Gusti Allah ku diluhur geus. Dihandap geus melalui tsunami siksaan kurang kumaha dahsyatna. Sabaraha juta manusia anu disiksa ku Gusti Allah titah iman ka Gusti Allah, tapi tetep bae teu iman dibere ku Gusti Allah. Awas ya Gusti Allah. Dua deui, hiji perbedaan golongan. Nomor kedua titah ngarasaan antara golongan, antara negara, antara bangsa, ribut peperangan modar kene. Tak arti apa pun yang nyenetes. Interestnya orang dibawa kurang. Nah, caner guys berurusan anak Taliban terus bae militan. Di mana aya perang di dinya nama aya Osama bin Laden geus eueuh, ditambah deui ku ari tetep aya, ditambah deui ku organisasi HTI secara internasional, jauhlah ge secara internasional, araya di tiap-tiap peperangan teh berbagai organisasi ja peperangan kamari bae di Israel. Orang Indonesia bae aya ka ditu, kok nyemplos ka ditu model. Urang teu nyaho aya nu nyeplos kos kitu lamun teu direkomendasi ku RI moal bisa. Sementara kapan urang teh negara teh aslina teh manut ke Amerika, tapi kok aya orang Indonesia di ditu, ja perang Irak aya orang Indonesiaan di ditu, perang Iran aya orang Indonesiaan di ditu. Ih orang Indonesia mah asana mah nya nama Okos Bunglon nya nama. Bisa kade-kade tuh batak Indonesia lain lalagaan ditakuti ku orang Amerika. Teka caritakeun orang Palestina, di Palestina aya orang Malaysia, teka caritakeun di Palestina aya orang Thailand, teka caritakeun di Palestina aya orang Korea, tapi orang Indonesia mah aya di ditu. Malah keur waktu perang kamari multinasional aya nu nembak jang. Begitu dibuka ieu na ieu penyet irungna. Lah cek orang Amerika ieu mah lain orang Irak, lain Iran, lain Taliban. Coba status seorang mana? Begitu di dele ya karib kurang putak anu gede hutang teh kabur ka ditu paeh hirup-hirup ceknya naing daripada Indonesia sangat diperhitungkan. Masya Allah. Tak poso ribut poso nasional tamata, tapi berbau internasional. Saha nu lempang ka poso
ternyata aya sababaraha organisasi dilarang ku pemerintah tetep bae datang ka ditu. Namun teu datang ka ditu poso terus-terusan, nu dipencit ustad teh, nu ditembak kiai teh, anu dipanah, nu dipedang. Datanglah organisasi ti urang. Padahal teu dimeunangkeun ku pemerintah, poso-poso bae datang ka ditu, ngibarkeun bendera. Perang, siap. Meuli bejakeun ku kula organisasi nu mana, ngan nyana minta izin ka kula. Bos sombong amat cenah, sekali-sekali sombong lah. Niku mah Indonesia mah kos kitu, eta di Palestina bae aya. Di Taliban teh aya. Ya Allah ya Rabbi, nu mantak aneh eta pan kudu make kapal udara, haju kudu make biaya pan eta teh atuh make naon kitu ngaranna birokrasi perjalanan anu luar sakedangkeun steril. Oh steril luar biasa, mau kemana tujuannya apa tapi aya kan di ditu. Masya Allah nu mantak ke mun perang deui ku urang diajak ka ditu naik naon cenah kiai ngojay. Di laut asana ya mah meme perang geus malodar. Indonesia ulah sembarangan di Indonesia nu teh diperhitungkeun ku Amerika, sangat diperhitungkan. Indonesia mangke bae perangna terakhir bae cek nangis tetap di perangan mah di perangan terakhir. Asana bangsa Haji Makmun mah paeh ti heula moal kaburu nya nama geus. Siksa ti Gusti Allah. Leletikanana di urang antar kampung, leletikanana di urang antar desa, leletikanana ti ku urang antar kiai. Kunaon eta? Lantaran boga kahayang. Kiai ieu ngayakeun ieu, kiai ieu ngayakeun ieu, henteu harmonis, ribut kiai jeung kiai. Syi'an wa yudhiqu ba'dakum ba'sa ba'd. Hayang rada gede melalui organisasi-organisasi. Hayang gede deui melalui parpol. Cerita tentang perbedaan di parpol anu geus teu aneh deui, kuari makin dibesar-besarkeun, makin digede-gedekeun. Urangnya ho ketika PKB naik beuh sabaraha nu paeh saat harita. Sabaraha ieu ge ieu cantang tu ka hareupeuna. Lantaran armada Prabowo anu luar biasa, armada jenggot anu luar biasa. Armada wah geus pohara ieu mah main ke bakal nata. Nah ieu sigada ieu beusi jadi siksa ti Gusti Allah. Mun sia teh iman ka aing, mun sia teu taat ka aing, teu takwa ka aing, bere siksa opat. Hiji ti luhur min fauqikum, dua ti handap min arjulikum. Mun ti luhur jeung ti di handap teu dianggap, awas aoyel bisa kumsian aing yeun tata golongan engke golongan lain di sakadar cicing wa yuziko ba'dakum ba'sa ribut perang. Jadi berarti ge saya tiditu nanu mantap cekang jeung Nabi inna ummati sataftariku ala sintaini wa sab'ina firqatan. Saenyana umat kaula bakal paberencai ngajadi 72 golongan. Kabeh ngaku ahli sunnah padahal ma'ana jiatu firqatun salamat mah bakalna sapirqah. Jararieun jelema golongan atas namana Islam boro-boro organisasi cacak-cacak partai ge make atas nama Islam. Baheula P3 make atas nama Islam, kemudian PKB make atas nama Islam, PNU make atas nama Islam. Padahal mah di Indonesia mah kapan teu meunang nyen partai Islam lantaran KBG huluna adalah demokrasi. Teu meunang berbau sara. Tapi kelantaran nipu ke masyarakat make aturan Islam lain aturan, make lebo Islam ujung-ujung nama atuh teh lah eueuh nanaonan ribut Golkar jeung P3, ribut P3 jeung PKB, ribut KB jeung PNU, ribut jeung PD, ribut. Nah perputaran pilpres lu tahun itu sabaraha anu paeh, pilpres kamari sabaraha anu paeh, tinggal pilpres anu bakal sing hade lantaran merupakan siksa. Urang mangadoa bae ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi kukumahakeun ge negara urang teh tetep kos kieu bae sebab can aya nu niatan untuk merubah, membangkitkan semangat rakyat jeung bangsa mengarah ke jujur jeung adil can aya. Ku ayeuna sakitu mah cuek-cuek bae biasa-biasa bae.
wae milih baengan ulah datang kakak gusur-gusur engkeuy-engkeuyan teu nyaho maksud sing hade lantaran ieu teh ya siksa ti Gusti Allah ku luhur geus ku handap geus dibuatlah hasil urang keneh ieulah yal bisakum syi'a wa yudhiqu ba'dakum ba'sa. Ya Allah ya Rabbi nu mantap Kanjeng Nabi waktu turun ayat ieu ngadua ka Gusti Allah langsung nangtung Kanjeng Nabi koma Nabi sallallahu alaihi wasallam fatawaddoa langsung ala wudu beres ngala wudu fasa'ala rabbah ngadoa ka Gusti Allah ngadoana ya Allah ala yursila alaihim azaban min fawqihim wa min tahti arjulihim wa la yalbisa ummatahu syi'an wa yudhiqu ba'dahum ba'sa ba'd. Ngadoa Kanjeng Nabi seperti eta tah Gusti ulah diturunkeun ka umat abdi siksa ti luhur ulah diturunkeun ka umat abdi siksa ti handap ulah diturunkeun ku Gusti siksa anu campur aduk berbagai golongan organisasi sehingga ribut ko ba'dahum ba'sa ba'd ulah ribut antara bangsa abdi jeung bangsa abdi umat abdi jeung umat abdi Gusti nyuhunkeun ka Gusti ngadoa Kanjeng Nabi teh lantaran dibukakeun hijab ku Gusti Allah teh ribut kampung jeung kampung desa jeung desa kabupaten jeung kabupaten provinsi jeung provinsi berbagai manusia huluna kiai jeung kiai politikus jeung politikus deui ahli ekonomi jeung ahli ekonomi antara provinsi jeung provinsi antara negara jeung negara walah ditembongkeun ku Gusti Allah teh umat paberencana anu luar biasa sehingga bergelimpanganna mai ti berbagai negara-negara Kangjeng Nabi nangis ngadoa Gusti ulah terjadi seperti eta atuh Gusti kumaha tah waktu eta fahabatta ilaihi Jibril alaihi salam Allah ngutus malaikat Jibril turun bijakeun Jibril ke Muhammad ya Muhammadu innaka sa'alta rabbak arba'an anjeun teh ngadoa ka Gusti Allah nyuhunkeun supaya disalametkeun tina opat rupa tadi siksa ti luhur siksa ti handap siksa golongan-golongan jeung siksa peperangan-peperangan antar bangsa nah fa'atauka isdatain wa mana'aka isdatain nu dua ku Gusti Allah diijabah nu dua mah henteu bebeja malaikat Jibril dua diijabah dimuhunkeun ku Gusti nu dua henteu naon nu dua cek Kangjeng Nabi ya Jibril layatiyahum adzabum min fawqihim wa min tahti arjulihim yastasiluhum nu dua siksa ti luhur jeung siksa ti handap mah moal dina ayana ge eta teh moal terlalu dahsyat siksa ti luhur paling aba-aba doang siksa ti handap paling aba-aba doang sekali-sekali digempakeun eta mah hanya sebagian kecil cek malaikat Jibril disunamikeun hanya sebagian kecil moal terus-terusan Gusti Allah nyiksa seperti eta mah moal nu dua diijabah nah cek Kangjeng Nabi lantaran nu dua eta mah fa innahuma azaban likulli ummatin istajma'at ala takdzibi tanabiha wa raddi kitabi rabbiha lantaran nu dua eta mah patalina jeung kaimanan ka pangeran jeung kaimanan ka kitab pangeran geus urusanana di pangeran teh mah lantaran nya teh iman bae atau maksiat bae teu percaya kana Al-Qur'anul Karim atau ngerobah status hukum Al-Qur'anul Karim ku Allah dibereng ke ti luhur jeung ti handap ala kadar doang Muhammad teh mah moal dahsyat jasa moal nu dua mah tetep diijabah sanajan aya ala kadar anu dua deui nah lamun nu dua deui mah Muhammad eta mah cek Gusti Allah ditahan tamah walakinnahum yalbisuna syi'an wa yudhiqu ba'dahum ba'sa ba'd nu dua ieu mah hiji bakal timbul golongan eta mah teu diijabah ku Gusti Allah nomor kedua bakal ribut antara umat antara agama antara bangsa eta moal diijabah teh diijabah tetap tama bakal terus bae eta mah bahkan wa yudhiqu ba'dahum ba'sa ba'd bakal ngarasakeun peperangan antar negara jeung negara geus aya ti ditu nu mantak ahli tafsir mah ketika perang Irak Amerika teh aneh ketika perang Libya teh aneh
perang deui Palestina taneh lantaran geus aya dina Al-Qur'ana ayal bisakum syi'an wa yuziqu ba'dakum ba'sa ba'd. Masyaallah ieu manu dua mah teu Kanjeng Nabi naros Jibril nah anu dua ieu kon teu diijabah padahal mah poharaja saya mah merupakan siksaan wa hadzani azabani li ahli al-iqrar bil kutub wa tasdiq bil anbiya lantaran nyana percaya ka kitab percaya ka nabi ngan nyana teu make kitab jeung teu make nabi lantaran nyana percaya kana Al-Qur'anul Karim dimusabaqahkeun mulai tingkat RT datang ke tingkat nasional datang ke tingkat internasional Quran dimusabaqahkeun antar negara Pakistan, India, Mesir, Irak, Iran, Arab. Oh, timbullah juara satu dipakai henteu. Kahiji. Nomor kedua percaya bahwa Nabi akhir zaman adalah Kanjeng Nabi Muhammad di berbagai negara diakui bahwa Muhammad adalah Nabi akhir zaman. La nabiyya ba'da dari Nabi sabada Kanjeng Nabi, tapi teu pernah diikuti ajaran-ajaran Kanjeng Nabi. Bahkan dikatukangkeun nyana teh make ajaran manusia ajaran jelema ku nafsuna bae. Nah ieu mah bakalna peperangan mal eureun-eureun. Ieu lah geus dinyatakeun dina Al-Qur'anul Karim urang kuari ngarasakeun percis jasa mulai antar sekolah lantaran teu ka Allah guruna teu ka Allah muridna teu ka Allah ribut ka jenting kumaha antara lembaga ribut lantaran henteu ka Allah antara yayasan ribut lantaran henteu ka Allah antara organisasi ribut lantaran lain neangan ridho Allah hanya semata-mata neangan pitayeun doang antara parpol ribut lantaran henteu lillahi ta'ala henteu aya misi ikhlas kabeh ge semata-mata hanya jang dirina doang. Nah iyalah bakal mual eureun-eureun siksa nu dua mah hiji yal bisakum syi'a bakal timbul golongan campur di dieu. Nomor kedua geus aya golongan yuziqu ba'dakum ba'sabad golongan nu ieu nyerang kana ieu nu ieu nyerang kana timbullah peperangan baik di kampungna sorangan di nagarana sorangan atau antara negara bakal terjadi teu bisa tamah lantaran doa Kanjeng Nabi teu diijabah nu dua ieu. Tinggal kudu kumaha atuh cak sahabat kami lamun aya di negara kemudian situasi geus model kos kitu ya Rasulullah andai kata kami hirup kemudian hirup teh datang ke zaman model kos kitu timbul organisasi golongan-golongan timbul parpol-parpol timbul kabehan ge kahayangna anu masing-masing jeung kabeh hayang ngarealisasikeun kahayang-kahayangna memaksakan diri anu dijieun modal mah kapan eta teh rakyat bae dari rakyat untuk rakyat boloon teh podol sero eta bae kabeh ge anu dipake omong-omongan Gusti mun datang ka zaman eta kumaha cakang yang Nabi maneh mah cicing bae ieu zamil buyut cicing bae maraneh di imah masing-masing wa'budullaha ibadah bae maneh ka Allah nyalametkeun diri ulah milu engkeuy-engkeuyan jeung jelema kos karari itu kajenting nu kitu mah kitu bae cak sahabat atuh engke nagara kudu kumaha engke ge aing nyieun engke bakalna kesatria cak Gusti Allah saat aing dek ngararapih nagara eta di mana geus kacau engke aing bakal nyieun kesatria rijal bahasana engke rijal ku aing ditimbulkeun anu gagah nu luar biasa engke ge moal kaharti ku otak-otak manusia saat eta bakal mimpin bangsa mimpin umat mimpin negara di luar konstatir manusia engke bakal ditimbulkeun ku aing tah ke geus aya kesatria bakalna ke kakarak umat nuturkeun satungtung can aya kesatria mah ulah waka cek manusia engke cirina kumaha Gusti eta kesatria nu bakal mimpin bangsa model kos kitu teh cirina deuleu bae engke si Semar bakal boga ponggawa opat manehanana teh kabeh ge khawarikun lil adat deuleu engke si Semar cak Gusti Allah manja cenah Kanjeng Nabi geus nyahon ka Semar ya Semar mah belah dieu tamah zaman kamari tamah zaman Wali Sanga Semar mah tamah mimiti aya wayang gelar kedua wayang kulit katilu wayang golek jadi dinya kok Kanjeng Nabi nyahon ka Semar ai sia otak teh diteunden di dengkul bleon
payahna coba tunaikan kada dada. Ye si Semar teh eta teh adalah lambang seorang wali. Hiji si Semar masa lilana tilok make baju. Nomor kaduanya nama lamun lempang tilok rurusuhan. Nomor katilu di mana lempangnya nama luak liek baik. Eta si Semar kos kitu. Jeung deui tara bertindak di mana-mana encan musyawarah jeung si Cepot. Sia seuri sok tongton beureun nya. Tetepnya nama kudu musyawarah heula jeung si Udel jeung si Cepot jeung si Gareng tetep musyawarah ke masukan tidinya. Berarti nyana nama tilok turun langsung kege aya tangan-tanganna tetep ahli Allah bae. Gitu jadi didukung ku para ahli Allah geus lamun make bajuna hurung herang keneh lain si Semar mah geus urang teh angan ke calon presiden anu henteu make baju. Siapa bodoh jasa siapa? Aduh bodoh jasa teh angan ke calon presiden anu henteu make sepatu. Teh angan coba anu make sempak doang. Mantap jasa ieu mah. Atuh geus bae ku urang duetkeun Oma Irama jeung Rita. Ya Karim ya Allah ya Rabbina ye ku Kangjeng Nabi disilokakeun engke ge aya ahlullah al-arif billah nu bakal mimpin negara nu mantak baheula teh kurang kumaha gagahna di Indonesia berbagai kerajaan-kerajaan coba Sunan Rahmat diutus ku Gusti Allah dilanjutkeun ku para sunan diakhiri ku Sunan Cirebon eta kabeh ahli-ahli Allah Subhanahu wa taala. Banten nu katengah katelah degeulna lantaran boga ilmu pucuk umun di dinya di mana hibar satungtung deuleu ngalengkah 40 imah kalengkahan diutus ka dieu teh Maulana Hasanuddin ahli Allah tumbang nu kos kararitu kuari ge lain teu nyarekel kana ilmu kabeh ge ieu bangsa di DPR pusat teh nyekel ilmuna ilmu dugala kabeh. Lantaran manehanana ditembak supaya ngebul di anu supaya anu nyekelna ilmu kararitu wungkul lantaran ieu nu kuari mah tapakna kabeh ge di Pelabuhan Ratu jeung Nyi Roro Kidul. Masya Allah satungtung can kadeuleu ke bakal aya kiai ge menyuarakeun kiai nu asli ikuti. Kurang lamun di deuleu kamari eta Gus Dur teh kosi Semar ja. Percis kosi Semar. Coba ge amati coba. Coba ge amati ku tukang wayang makanya nyahoan. Satungtung can aya ulah waka. Lantaran ieu mah raradutan kabeh ge. Geus salametkeun diri urang saat engke sakedeung deui urang batur ihyak-ihyakan urang Allahu Akbar. Batur kampanye urang mah salat duha be Allah duitna mah cokot teh sia mah sok kitu bae sih blon jadi benerna ieu tah jadi urang kuari alhamdulillah sanajan bari jeung saminggu sakalinya ho urang informasi akurat ti Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala khususna dakwah ka umat di Mekah baheula umumna kuari ka urang balerea ternyata ketika ditegor didakwahan ku Gus Kangjeng Nabi teu iman teu percaya datang ka kiwari ge kitu bae bakal dibere 4 rupa hiji azabam min fauqikum tiluhur bentukna engke mungkin hujan mungkin megledek mungkin kilat mungkin hujan batu badai dan lain sebagainya angin topan angin beliun dan lain sebagainya atau tiana mancercai gempa erosi dan lapindo kabeh jadi embal ngeuy ditegur ku kitu masih kene maksiat bae ka Gusti Allah bakalna ditimbulkeun yal bisakum syi'an nah nu jelas mah nu dua mah ku Gusti Allah diminimalkeun diijabah doa Kangjeng Nabi tapi nu dua mah teu diijabah kuari ku urang kasaksian kuari dardir durna kasaksian jasa kuari ieu lah keur memeujeuhna ayat ieu pas jasa kabeneran jasa urang hirup pas di zaman model pas nu dicaritakeun ku Gusti Allah melalui Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu mantat
Unzur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Pikirku anjeun kumaha Gusti Allah ngajelaskeun kana dalil-dalil kakawasan Gusti Allah. Allah mah maha kawasa, moal aya nu bisa nyalametkeun di awalna ge tadi ketika saat-saat kritis saha nu bisa nyalametkeun. Ketika dahsyatna siksa, dahsyatna penyakit, dahsyatna musibah. Nah ieu teh baik ti luhur maupun ti handap atawa dibentuk ku berbagai organisasi atawa ku parpol, eta teh merupakan siksa anu dijual mah rakyat jeung bangsa jeung nagara, padahal mah ajang beuteungna masing-masing eta teh siksa dikorbankeun rakyat hanya demi seseorang, dikorbankeun rakyat hanya demi golongan. Ta eta teh nang Gusti Allah, tah deuk mun tayang ka saha cek Gusti Allah, aing teh keur nembongkeun ka maha kakawasaan aing. Ku aing dijujurkeun jeung diadelkeun nang aing, dihancurkeun ge deuk teu dijujurkeun dibangkalarkeun nang aing. Ulgo ikir ku sia, pikir ku anjeun, pikir ku maneh kaifa nusarriful ayati, kumaha aing geura ngabulak-balik ngajelaskeun dalil-dalil, baik dalil nas Al-Qur'an langsung dibaca maupun dalil langsung kejadian-kejadian alam atau manusia nu buang kalara. Deuleu maksudna naon? La'allahum yafqahun, supaya nyararaho bahwa anu ngagular-gilar ngabulak-balik anu ngarobah-robahna ieu nagara jeung manusia teh lain